Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wirujeng tepang deui nya sareng abdi tadi ti SMA Hiji Wanayasa guru basa Sunda ti SMA Hiji Wanayasa anu bade ngadugikeun ngeunaan pangajaran kadua nyaeta carita wayang. Namun sateu acana ngaguar carita wayang urang tataan heula naon-naon anu bakal dibahas dina pangajaran ieu nya. Kahiji nyaeta mikawanoh carita wayang, kadua asal muasal carita wayang, tilu rupa-rupa carita wayang, opat warnaning wayang nu kungsi hirup di Indonesia. Tah sabab kitu ayeuna urang guar hiji-hiji naon anu nu disebat mikawanoh carita wayang teh. Mikawanoh carita wayang. Carita wayang nyaeta carita nu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Kecap wayang asalna tina kecap bayang-bayang. Ai bayang-bayang teh naon atuh? Mun dihartikeun dina basa Sunda mah nyaeta kalangkang nya. Janten mangrupa kalangkang kahirupan urang di dinya. Nah, nu kaduana nyaeta asal muasal carita wayang. Asal muasal carita wayang ti mana atuh asalna carita wayang teh? Asal muasal carita wayang teh ti India, dibawa ka Indonesia ku para padagang, salian ti dagang oge bari nyebarkeun agama Hindu deui. Ti India mah carita wayang teh mangrupa sair, nyaeta wangun sastra mangrupa sajak anu ditembangkeun. Tah ayeuna rupa-rupa carita wayang naon wae aya rupa carita wayang teh. Kahiji carita wayang lalakon galur nyaeta nu eusina nyoko kana babon carita wayang Ramayana atanapi Mahabharata. Ramayana nyaeta carita wayang anu dikarang ku Walmiki anu eusina aya 46.000 syair. Sedengkeun Mahabharata anu dikarang ku Bagawan Vyasa anu eusina aya 200.000 syair. Tah naha geuningan meuni rebu-rebu kitu. Sabab Mahabharata mah kompleks. Jadi ngagambar seueur nu janten lalakonanya. Ai Ramayana mah mengukur nyarioskeun ngeunaan Rama unggul sareng istrina sareng musuhna pangitanya nyaeta Dasamuka. 2. Lalakon sempalan nyaeta lalakon anu eusina mangrupa sempalan tina carita wayang. Tokohna mah sami, tokohna mah wayang tapina mangrupa sempalan. Nyaeta wayang Ramayana jeung Mahabharata nu ngandung unsur Bhagavad Gita. Naon atuh ari Bhagavad Gita teh? Nyaeta ngeunaan kadewaan, ngeunaan jalan hirup, ngeunaan kehidupan urang di alam dunya eta nya lalakon Bhagavad Gita teh. Ayeuna nu katilu nyaeta lalakon rekaan atawa disebut oge lalakon carangan. Nyaeta lalakon rekaan atawa nu nyoko kana kamekaran zaman. Tujuanana pikeun hiburan. Contona carita si Cepot hayang kawin, si Cepot jadi raja. Cepot teh mangrupa tokoh carangan. Dina galur mah teu aya tokoh Cepot teh nya, ayana mung aya di Indonesia. Maksudna kanggo hiburan, kanggo nyempal kitu nya, sempalan kanggo di sisi-sisi carita biasana supaya teu tunduh nya. Ayeuna warnaning wayang nu kungsi hirup di Indonesia. Hiji wayang purwa nyaeta robahna tina parwa nu hartina mimiti. Nyaeta Mahabharata sareng Ramayana. Tadi tos digugikeun. Yen Mahabharata sareng Ramayana. Mahabharata dikarang ku Vyasa, Bagawan Vyasa. Ari Ramayana dikarang ku Bagawan Walmiki nya. 2. Wayang gedog nyaeta wayang kulit nu ngalalakonkeun carita Panji tuh. Janten wayang teh henteu
sadayana ngalalakonkeun Ramayana sareng Mahabharata wungkul, tapi aya ogenan anu ngalakokeun panci. Tah nu kadua nu katilu nyaeta wayang titi atanapi Potehi nyaritakeun ti negeri Tiongkok. Janten nyaritakeun kaayaan-ayaan kerajaan Tiongkok nya. Terus wayang beber. Aya wayang beber naon atuh? Wayang beber nyaeta lalakon nu digambarkeun dina lawon. Janten caritana teh ditulis heula dina lawon tah kitu nya. Janten terus didongengkeun ku dalang. Nah, tah anu ngalalakonkeun wayang teh nyaeta dalang. Oke, urang dibahas dina ngeunaan pagelaran wayang. Oke, anu bade dongkapnya. 5. Wayang wong. Wayang wong nyaeta wayang orang, wayang jalmi. Janten nu ngalalakonkeun teh sanes boneka deui, tapi mangrupa jalmi. Janten teu aya dalang mangrupa jalmi gitu nya. Tah, nomor 6. Biasana ngalalakonkeun wayang Ramayana sareng Mahabharata. Di Jawa eta mah mantap disebatnakeun wayang wong nya, wong. Di urang mah panginten lamun aya di urang mah disebatnakeun wayang jalma nya, sanes wayang wong. Tah nomor 6 wayang suluh. Nah geuningan wayang suluh, ieu mah sanes suluh kanggo masaknya, kanggo dina hawu, tapi suluh di dieu nyaeta kanggo penyuluhan. Misalkan ngeunaan narkoba atanapi ngeunaan kesehatan biasa. Tah saha cenah anu nu jadi lalakonna? Biasa wae nu jadi lalakonna teh misalkan biasana mah sok pejabat-pejabat nu aya di dinya. Ya, jadi digambarkeun teh pejabat-pejabat nu aya di dinya nya. Nomor 7 wayang cepak. Ngalalakonkeun Amir Hamzah, Damar Mulan sareng Menak Jiga. Ai wayang cepak asalna ti mana atuh? Tah wayang cepak mah asalna ti Cirebon. Janten wayang cepak asalna tina didamelna teh tina kai, tina kainya. Nah, ari nu terakhir nyaeta wayang golek. Nah, wayang golek mah dijieunna tina kai kawas boneka ngalalakonkeun Ramayana jeung Mahabharata. Seueur keneh salaras namanya rupa-rupaning wayang teh, tapi ambu mung biasa disebatkeun dalapan we lah nya, supados ngagambarkeun yen munamina wayang teh henteu mung sakadar Mahabharata sareng Ramayana wungkul, tapi ogenan seueur wayang-wayang anu sanesna. Tah rupina mung sakitu pelajaran ti ambu dinten kanggo danget ayeuna kanggo pagelaran mah urang dibahas dina video anu saterasna. Mung sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.